Eta dunia masih kena nyerong daratan, masih kena budahan batu, masih kena beye Semar geus kumelenang di dunia. Eta menjadi lieur teh. Nah, cenah bade teh apluk-aplukan manehna teh. Tuluy. Heupan manehna mimitina cenah nu kumelenang di dunia. Heuh. Tuluy kahujanan, keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung. Ulang tarima we ka saung. Diciptakeun saung teh jadi dewek. Ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelenang di dunya mimitina ngiuhan di saung ai nu nyieun saung saha ka eta nu jadi lieur ka aing Semar-semar ya winangun Siti bentar kang putra Semar-semar ya winangun Semar kuncung danar ulu angda dia apa kuning alam ya apa kuning alam Perjuang ulah pikiran dilari ridho Semar badrana ya astra jinga dawala dihaturanan lingih ku lurah tamtamana garaja Raden Gatot Kaca ieu ge gunirahan dikeun iya anom aya naon itu Bapak Panglima aja aya naon Bapak Panglima mun reueus abdi anom kene kasep kene kasep terima kasih anong kene gaya sawadeun gagah sakti mantraguna nya nya cak kitu ai anak hiji maka didik tapi aya anak nu nunggaling bedegong ya da sagala rupa oge kumaha indung bapana kumaha Kulu mauludin yuladu ala fitrah yang syakabeh dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan bersih. Jadi kumaha indung bapa nah dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun. Kumaha lamun anak baong bedegong teh kumaha bapana. Mati luhur dipikir mah. Kumaha ti luhur mata pula nyarek dengan anak bedegong teh bapana heula mun kitu ge. Naon sia teh? Nah, weh bapak. Maka jeung kumaha bapana sia. Nya tuh. Ulah heureuy jeung kolot Bapak Mali. Ngai aing kudu heureuy jeung sireum. Aing kitu teh mah bener. Bapak teh dikitu-kitu gila. Burung palung bodoh gelo oge bisi katulah kita naon bapak mesin ini tigigir bulan astra jingga dawala abdi bulan abdi anu beja tidak benang dipersaya kaula bieu geus gempungan sareng Kakang Antarja Kakang Jakatawa Dimas Abimanyu pikeun nyiapkeun tanaga jeung pikiran sabab ieu beja beuki nyebar hasil juru talungtik yen Kakang ngalakasna kumaha teh mepak balat pikeun ngagempur urang waduh ngagedean perang mulai jadi rongkah ieu kan nya jeung ieu deui di pihak Gusti Batara ayeuna teh pan pengaman bunya cenah ngajedog wae nya lain aya perhatian perhatian pisan kawas nu ngahajakeun sanu teu butuh negara urang mah sudah melak karungkeun rokrak teh jadi bener meureun dirome bagus nya tadi ogo teuing jadi teu mikir diogo kumaha melak sampeu jadi ala kadawak seubeuh duh geus sesemat seubeuh di belakang teu mikir da matak kitu nih katipu kabobodo bodoh katipu
Sumundawuh tapi negara-negara agraris kalau genrok jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena berapa apaan SDM na Lemah. SDM na lemah nyetak itu dia nggak insinyur nggak gunung dokter Anes ngeres sarjana pebalatak Benar teh. pada tete SDM unggul tapi nah itu bisa muka ke lapangan kerja skripsi na menang beli meureun teuing nyata atuh geus kumaha tidak wala geus ieu aing mah bisa ngomong deh wah sakit ieu tinakan manusia-manusia anu hayang misakeun diri ti nagara pinggandani teh geus luar tidak katangtuan hirupna saparatis eta mah cek abdi oge perlu nu kitu mah digempur bongan nama kejeng pada sana siji dua anu korban ti pihak sipil kitu cek abdi ge lain anu jadi eta teh aya ti pihak urang gara newak ka itu ngeurang ka itu geuna ku hukum hari itu modaran urang teu Kana lago kan. jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu teh heuh apa ayeuna teh keur usum kieu jadi positif kali positif sama dengan positif ayo juga naik positif Eta mah itu. positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif maksudnya naon sih jadi lieur ka inge oh benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah ay salah kali salah kabina-bina lain Kemana wes ya sama? salah kali salah itu jadi bener Benar. nah jelema pamimpin bener rakyat bener pejabat kabeh bener katu nage Benar. rakyat salah pamimpin bener salah dah Salah. lamun pamimpin salah rakyat salah bener jadi akur kabeh saya kudu berdasarkan argumentasi ngomong teh nya berdasarkan mah jelema iman cek agama ieu poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa malah nu kupur bakal ngundang malapetaka talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu salah we sararea luy ayeuna baralik deui ngomean sararea deui cepinya wah kah tuh baheula maka dipilih diberi duit oh jadi salah teh. gitu demokrasi wah mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun angere ditumpakan money politik dilarang nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we da atuh da anjing kabeukinan nu kitu da bahayana teh geus ngabudaya eta nu leuwih riweuh mah geus jang Atong boro abdi tukang beca dengekeun ngomong teh politik ayeuna mah. Kudu atoh aya masyarakat kitu teh. Geus ngaronjang. Kudu reueus. Malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun langkah anu konkret, proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis. Make polos ricik. Beres tapi itu teh. Perlu cepat tanggap. Nah, sia teh. Geus kesel wing teh. Tidak datang wae teh. Baheula ribut Imam Mahdi bakal turun, Imam Mahdi bakal turun. Hah? Mana itu kaki waris semuanya. Ratu Adil. Lah. Kamu bau seumut. Mana dijanjian tadi? Oh. Saya tidak piningit. Ya. Ciwit kan wayang. Minta doa lah. Ih, kuamat tong leh ngadoa.
mangga teh teuing agan mangga mudah-mudahan naon pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban saur kacamata agama mah innamal amalu binniat ari amal-amalan teh kumaha niat ari panginitan ceklot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu menya ini tidak durukan itu eta sok nentang wae atuh itu kira-kira na bakal sadar moal saha teh nun kakang ngalaka Suraboma ih tiwu kacongo-congo nak ku amis puhuna parantos gamos laksanakeun perjuangan heula ngalilieur batur aki-aki cing bener urang kedut ngomong teh jadi lieur ka uing ge naon sia teh sutija bakal sadarna teh jawab ku tiwu da teh nyambung tah sia na basa naon be teh ya basa Sunda teh teu ngarti sia teh teu tuh bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda deudeuh jang jati kasilih ku junti da teu nyambung atuh ngajawab sadar jadi tiwu hartina tiwu kacongo-congona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh tah kitukeun abe ngarti oh erek dan ku sia cepat ya roh daing yang anak dengan buntelan we iya lamun batur can tamat ulah waka di debat ulah waka disalahkeun ieu mah tuda bakarek ngomong bid'ah sabab bid'ah teh ka neraka aya kulu bid'atin dolalatun pinar pinaraka euy iya mangeran ka hadis teu kieu ka Allah geura sok mangeran magena teh naon teh bisa ngomong teh eueuh tina hadisna teu soheh tina ayatna ge aduh murid Panderplas murid si Senut kentos yang ngaranna eta Raden Putra Bang Prabu Doib aduh numatak la ilaha illallah ulah mangeran kana Quran nya sia mangeran kana Quran aya nu teu bisa maca digeunggeureukeun dipake ngewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis eueuh dina hadisna cempat cing ka Allah sok mangeranna nu kagungan ulas asih beh nikmat aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar ulas asih tuh mangeran ka Allah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati daing mah jihad doh ya teuing ieu otak lain kan karena dia aduh ya nyata kitu tanya katarima kulo bodoh ulah diremus Quran teh repek nah usih diremus ieu mah domba di paraban jukut riut dihakan jukut ieu dileg-leg ulah diremus tapakuran nu jero kalayan memeh maca Quran teh tak udan heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu aya a'udzu teh asa tina kecapa wa'da jadi teh naon sababna sabab harakatil wawu ilal aini jadi harakatna wawu teh ditukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh a'udzu ay akdiru hartina kedewasaan kudu geus dewasa bangsa urang teh ulah keur dieu kitu
tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiakeun pantas alus jadi papaes ai otak dikerdiakeun da rusak sarea ngebahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh nya ya gitu dengar dia ingat aku daya rengkol wae rengkolna teh sakitu timbalan Raden sing hati-hati tuleh bebeja kaula kakolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kade malahan beja tidak menang dipercaya Semar dunya masih kena genjelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye wa geus kubelenang di dunya ya saya tamangan uah we si ieu golongan naon ya sagala teh dicempat we bener budaya hadis wae eta dunya masih kena genjelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye Semar geus kumelenang di dunya eta jadi lieur teh nah cenah bare teh apluk-aplukan manehna teh tuluy kapan manehna mimitina cenah nu kumelenang di dunya heuh tuluy kahujanan keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung ulang tarima we ka saung diciptakeun saung teh jadi dewek ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelenang di dunya mimitina ngiuhan di saung ai nu nyieun saung saha eta nu jadi lieur ka aing eta dari pemikiran meureun baheula teh saung teh make bedog saha nu nyieun gaji jeung bedog ka eta lieur aing mah cing wah kunaon atuh nah make seurik da jeung iana uinga halus ya kritis kitu tah geuning kitu kritis dina alam modern mah kudu nyata wae heuh atuh nu teu ngarti teh saung nya meunang saha pan jadi abdi heuh atuh lain mikir sia teh sumpek pisan sia saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup naon si Edison sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir maneh tuh naon agamana euy geuning dipake ku sia naon eta saangna listrik nu dianggap kafir ku sia teh dianggap Yahudi tempat sepi heueuh euy sia teh lain saung niuhan aing kieu teh dijadikeun teh tina saung nyaeta saungeuk saungkeun tidak nikmat beusak gedeung sia teh nah kudu dibejer beaskeun sia tadi dinya harita teh dunya teh keur genjlong budahan batu teh beye jarum sapotong dipake ngajurumat jagat teu sangka kieu jadi kaharti teu ya eta jarum sapotong eta jagat di jarumat jarum sapotong dipake ngajurumat jagat teu sangka kieu jadina jorang teh oh naon teu tina sakitu heuh lain bener kakareka ya la ilaha illallah kakareka harti saya tahu baru kali kita jarum apa tahu ampun ya otak nepi ka kitu lain bener kulat-kulat deui otak teh matak diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur teh kitu jeung matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge ieu mah diremus sorangan karek maca taud asa geus nepi asa geus pangsuci pada jauh keneh auzubillahi minasyaitonir rajim heuh pan kitu heuh can nepi teteh can nepi ka mana kana amal pan auzubillahi teu auzubillahu alif lam lagi alif lam li jinsi artina tuduh kana gawe buktikeun na gawe aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karek hartina tama
wajib gawena kumaha carana nyalindung teh jeung ka saha nyalindung teh nya ka Allah nah make nyalindung ka Allah udah nya dan nu kagunganna kana naonana nyalindung teh tuh pan loba tah udageun teh kana rahmat da pitulungna nah apangna nyalindung naon atuh sabab dari godaan setan yang terkutuk saha dikutuk setan kusaha ku Allah iraha nah setan meuni keterusan udah kudu tamat atuh ulah ngabutut bangkong ilmu mah udah nepi ka mata holangna atuh wah we timalan tak kitu Pak eueuh jeung euy ya kudu tanggung jawab heeh aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk saha nu terkutuk teh nu terkutuk setan kusaha dikutukna walau iraha baheula kumaha apa aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam kabeh sarujud ila angin malaikat nu hiji tanu teu sujud saha malaikat musyarafah terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong jadi hartina ablasa teh bedegong iblis dina kitu jadi bisa dikutukna walau baheula ari ayeuna nya dikutuk keneh usaha walau nah aya Allah dendam blok lain jadi apa lain kuring mah nanyakeun aya Allah munak-munak aya Allah unek-unek teu baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik ya kafir ya saya di podaran bae sebab jihad deui saya mah jawab apa ke ya kerdi watir kuku patok sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah kalau nyalahkeun keterangan da beri maka aka heuh aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk heuh saha nu dikutuk teh heuh setan ari ayeuna dikutuk keneh usaha walau nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu tanu mata agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat saha setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge mah atuh mata kudu apa kana hukum basa ge mah atuh udin dagang bonteng dibeli ku ubro bontengna ubro geus boga bonteng meunang meuli ti udin tuluy ngarujak saha teh ubro teh geus didahar ku ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka udin henteu da udin mah dagang ka kitu jadi eta ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing menang meuli si udin dek disalahkeun udin moal ada si udin mendagang ceuk udin teh meureun da beri mendagang na maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk satan nu terkutuk teh setan ta eta ka setan deui naon atuh blok aing sakit geus lieur teh dikadek sia teh babari amat teka pikiran
dari godaan setan yang terkutuk data. Siapa bacakan usia dia ingat. Godaan setan. Nu ngalantarankeun terkutuk teh. Cek setan teh naha da aing mendagang. Tong nyalakeun ka aing. Dahak aing tah mah. Grapek debat jeung setan diajar. Minangka we kuring setan. Kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, parasten, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, tekaupan, tepayaan, pedit, cap, jahe, buntut kasiran. Dagangan kuring setan. Bade ieu tak aka manusia boga hak di naon nyaahan dedehan welasan asihan. Kuring dagang ka aka. Cek kuring teh bade sirik, bade pidik, bade ngewaan, bade puak-paok, dihakan tak waka. Saha nu terkutuk teh? Nah jadi aing ini. Oh eta. Makanya lakuin setan non teh. Eta jadi aing ye. Kudu katerabongan meuli. Ye nu mata kudu make polo ge kitu ngajinya. Dabongan dibeuli. Da hak urang menyaahan atunah sirik pidik diakan paka. Eta. Nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang terpuuh nu matak tagenya la ilaha illallah. Mulanya eta utak ulah kagoda. Nuhun bala sawangsuna. Oh iya naudzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta. Can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana. Moal aya di nu bakal apal kana basana, bangsana. Tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh. Ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda. Teu nyindiran aing ah. Nu meh aing sok ka komplek. Apa kecicing di bumi asli? Udah ka komplek di mana-mana dagang sayur. Kudu tamat deui ngaji teh. Pogo we. Ulah sumogol bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab teh. Sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Karek Sundana. Da bismillahi, henteu bismillahu. Pana ya Allah, ya ilahi, ya Allahu. Lieur deui wae. Heueuh lamun hitung-tungna teh kana gawe. Mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe. Heueuh aya nu maot pan, lain aya nu maot wae. Sok hartina asyhadu Allah mulang ka Allah tak kitu. Kumaha prakna? Heuh aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu. Tah salah teh lain kitu wae. Kumaha lamun aya nu ngabantong pasaran jauh innalillahi we teh nyaho pasaran medek diomean. Jadi asa ti Allah mulang ka Allah, lamun urang dek neungeul batu ieu leungeun geus ngangkang inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus genti ulas asih ta eta migawe da mulus nu kitu sok. Lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mah can dicatet. Prakna nu cilaka. Oh kicunya. Coba kembali kepada jalan Allah setiap saat. Dek niat goreng, dek niat kumaha oge. Oh kembali. Ayatnya dengan nama Allah yang murah bisa yatimah. Dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang. Aka ngadunungan kadawala. Cepot ngadunungan kadawala. Cepot sangsara. Kuring jelema beunghar. Asileng anu ngadudungan ka dewek. Sileng dewek beungarna. Oh jadi atuh. Lain kitu-kitu wae mungnya.
lain pirage karek ngalamun oge geus sirik ada dapat contoh kan bahaya tinggal cek urang mu main ini sangsara nya ge sangsara mau beli sapirageun betul cepot teh jelema beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja beli mobil dia boga mobil tak boga dina teras kursi jungkelit jungkedang teh kelempung udud sampurna asik ya rame-rame ijo beunghar we beunghar pemajikan ada gelis kudu dipuji kan panona hiji gelis apa gelis montong nyindiran tetangga dekat pemajikan opat cenah gelis opat pemajikan gelis saroleh alhamdulillah dawala teh jelema heureut pakeun pungsan pahan dieu ku ragap teu aya kuring datang ngadunungan ka cepot ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring di dinya hiji mangsa kuring teh dititah nagih sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun ibaratkeun biasanya we dengeun nya dengeun sok titah kuring lagi hei dola pang nagihkeun ka si Semar euy teh Pak lain di dina dongeng lain di kieu lain atur coba minaka siapa si Semar teh boga hutang euy ayeuna can bayar ini dawala dawala teh ngadulungan ka cepot ku cepot dititah init na dawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nu rek ditepikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot halus lengkah cepot maksudna maksud cepot lempang dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas maha asih hei dawala aya awewe nganggo payan dawala bogo sabab keur diuk dina golodog pingpingna ngajorelan si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala jekuk dawala diteungel ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung heueuh kitu ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih nah dina hate berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tongong-tongong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah teh tekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim ulasan asihan la mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu udu jadi udu didinya ulah bimana menta lamun aya uduni astabjil lakum tapi pengabdian sabab memeh aya kana stain iya kana budu heula pengabdian heula sok cing sasan sosok jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan paingat temarangan mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah
melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buat teuing jelas teu saluhureun teu saha pun ninggal ada nuhun euy nuhun sawangsuna teu sangka sidowara cuma ngaji na teh apaan Asep Wawan Curug Canung beres Haji Asep alah naon akang Gusti Prabu ulah ka dieu ye leres jalana doh bahaya waduh pot